Pertama kali ngendong di imah teteh. Nah, jadi caritananya barudak ieu setelah emak teu aya, pasti nama balikna ka imah teteh atuh jangan aya teteh doang, janu lain mah kakak-kakak. Biasa bae nya ai kanu kakak madak pannya teu sebagai serasa indung. Pas subuh-subuh geus hudang horeng teteh aing mah barudaknya geus niup seuneu. Hudang hees langsung kacai, horeng caina tiis. Untungna bae budak ieu jeung si Duru. Lanjut ieu ngagoreng uli. Budak haju di kopian tanya atuh ngawok-wok pandak hudang hees jeung kopi di ulian. Kebel ti kebel ngopi geus seubeuh lanjut da kukumbah atuh daknya jah teu kukumbah mapan isin da karunya deui ka teteh aing nya atuh ju ieu aing kukumbah supaya biasa teh dak he di duduhan daek kan. Nah di imah teteh aing mah dak ieu ngaranna jodog atuh kamar mandi sarua bae dak di mamana gengeun ieu mah jodog ngaranna. Ngeunaheun nya barudak deuleu tah caina ngagolontor deuleu ku kotok aing di baturan atuh ja ieu kotok bari nyiaran remeh barudak. Kukumbaheun ngagugunung dak ja caritana nya ieu teteh aing sok ka sawah bae deui saparona jumah ieu teh lo kukumbah teu kaburu haju ieu ku aing dipangumbahankeun atuh uyuhan banyak dak ieu boga adi anu budiman jeung rajina beuh atuh luar biasa haju ieu dipangumbahankeun ku biang beh pokona mah. Atuh ja karunya dak ka teteh aing pan nyah-nyawah bae laju mah ai kudu bari jeung rarengse mah di imah emangna ge barudak atuh capek meureun oge najan sasaha ge tah kadeuleu ku daria kukumbaheunna kuat ba ember-ember babakul-bakul pokona mah anggeus be aya nu rajin mah.